Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kenalkan wasta abdi Hasanur Marwah di kelas 10 MIPA genep. Jadi abdi bade ngacaritakeun balik ngeunaan babad godog atau babad Kian Santang. Nu namina Raden Kian Santang. Tah Raden Kian Santang teh putrana Prabu Siliwangi nu gagah tur sakti. Di Pajajaran malah di Pulau Jawa teu aya nu bisa nandingan eta kasaktian Kian Santang. Tah Kian Santang teh hoyong ningali darah sorangan jeung ngadu eta jajatena, tapi eueuh aya nu bisa nandinganana. Tah Kanjeng Prabu teh menta tolong ke ahli nujum jang nyari jalma anu bisa nandingan putrana, kasaktian putrana. Tah geus kitu teh ahli nujum teh karakah jara rempe kitu teh aya nu nembalan, pek teh aya aki-aki di dinya teh. Cenah kaula teh apal aya nu bisa nandingan ka putrana cenah. Eta teh jalmana aya di negeri nu jauh, di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali cek aki-akina teh. Tah Kanjeng Prabu teh langsung ngomong cenah, saha nya lamun putrana jeung eta Bagenda Ali teh saha nu menang, pek teh aki-akina teh ngaleungit. Tah geus kitu teh Kanjeng Prabu teh mere nyaho ka Kian Santang teh bahwa aya nu bisa nandengan kasaktianana ngan aya di negeri Mekah. Tah Kian Santang teh geus teu sabar hayang nandingan kekuatanana atau kasaktianana jeung eta Bagenda Ali teh. Tah geus kitu teh Kian Santang teh menta diwidian ku Kanjeng Prabu atau ku Prabu Siliwangi ameh diizinan indit ka negeri Mekah jang ngalawan atau ngadu kasaktiana jeung Bagenda Ali eta. Tah geus kitu teh geus diwidian teh Kian Santang teh indit we ka negeri Mekah nya da sabab eta Kian Santang teh jalma sakti jadi gancang ka negeri Mekah na teh. Tah geus kitu di nyampe di negeri Mekah teh aya aki-aki teh anu eta. Tah Kian Santang teh ngadeukeutan we ka aki-aki eta terus nanya, Ki cik tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh? Ceuk Kian Santang teh. Tah aki-aki teh melong cenah. Ujang teh saha? Kalakah nanya balik si aki-aki teh eta teh ka Kian Santang. Tah geus kitu teh Kian Santang ngakenalkeun dirina. Kaula teh cenah Kian Santang ti Pajajaran hayang patepung jeung Bagenda Ali. Cenah mah Bagenda Ali teh jalma sakti di negeri eta. Tah geus kitu teh hok ai cenah cek aki-akina teh sok atuh tuturkeun aki. Tah nuturkeun we Kian Santang teh ka aki-aki eta teh. Tah geus kitu teh karek sababaraha langkah aki-aki eta teh cenah alah cenah itek aki tinggaleun cik pangmawakeun ujang ka Kian Santang teh. Tah Kian Santang teh geuwat nya balik deui erek mawakeun itek eta. Geus kitu teh balik deui ka nu tempat tadi Kian Santang teh ningali itekna teh nancep di pohon korma nya di tangkal korma. Geus kitu teh Kian Santang teh buru-buru erek nyabut eta itek di nu tangkal kormana teh, tapi tetep teu bisa dicabut. Dicoba-coba oge teu bisa dicabut nya, meskipun keluar ke sang loba oge tetep teu bisa. Kalakah sukuna teh ambles kanu taneuh. Tah geus kitu teh Kian Santang teh mulai curiga ka aki-aki eta teh bahwa aki-aki eta teh lain jalma sembarangan gitu. Pek teh aki-akina teh geus aya di gigireunana. Tah Kian Santang teh nanya ka aki-akina teh bahwa Andika teh saha Ki. Tah aki-akina teh kalakah seuri. Tah tos kitu teh aki-akina teh ngajawab bahwa manehna teh Bagenda Ali nu dicari ku Kian Santangna. Tah geus kitu teh Kian Santang teh sujud we ka sampean Bagenda Ali
jeung menta guguru ka Bagenda Ali hoyong guguru Kian Santang teh. Tah geus kitu Bagenda Ali teh syaratna ame bisa guguru ka Bagenda Ali teh maca syahadat jeung masuk Islam. Tah Kian Santang geus masuk Islam teh jeung guguru di Bagenda Ali teh guguruna di negeri Mekah. Tah geus kitu teh geus ngarasa ilmuna cukup, Bagenda Ali teh mulang deui ka nagrina, hoyong mulang deui ka nagrina nyaeta Pajajaran. Tah menta we diwidian ku Bagenda Alina. Tah tos menta diwidian ku Bagenda Ali, Kian Santang teh dibekelan ku Bagenda Ali nyaeta dibekelan tasbih jeung Al-Qur'an. Tah geus kitu teh Kian Santang teh mulang deui ka Pajajaran. Tah didinya teh Kian Santang teh nyebarkeun agama Islam di Pajajaran jeung di Pulau Jawa, rakyatna oge seueur anu masuk Islam. Jeung Prabu Siliwangi indit ngahiyang atau ngaleungit jeung prajuritna teh jadi mangrupa jadi mau. Tah sakitu babad anu bisa dicaritakeun ku abdi. Jika aya nu salah mohon dimaklumi dan dimaafkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.